Nyieun kue nastar sagede-gede gaban tanpa di mixer. Nah jadi caritana di dia aing nek nyieun kue nastar biasa bedak endogna mah ieu di dia aing makena genep atuh soalna mentegana aing makena 3 tidak lupa ieu di dia ge gula halus sagala dak dicampur-campur make gula halus make maizena make oge dak susu bubuk alias denkau tadi dia dimasukkeun alias diasupkeun ieu dicampurkeun dak mentega nasi 3 bungkus teh ya ayeuna mah aing makena sakilo tariguna atuh geus bae terus dak diaduk-aduk ngeun aing teu boga mixer laju mah ieu ku leungeun bae ku pake tenaga dalam pokona mah atuh walaupun pake leungeun dak tapi soal rasa mah beuh ulah diragukan tidak lupa di dieu aing geus nyieun selaina selai kanas tah di dieu ge aing geus mulai manaskeun oven aing makena oven listrik bae dak soalna sok rada harareudang teh nya ai kana kompor mah jeung kebetulan ieu pan aya oven mini aing lumayan dak nya jeung satahun sakali kapake nage atuh jah hari-hari biasa mah sok rada harulap teh ieu barang jieun cik aing mah ieu mah ai sok lebaran ai ruah rieuh doang padahal namanya teu kudu ieu bae dak nya mulud teu kudu reuah teu kudu puasa ieu barang jieun ku aja kok meureun mun bulan Sawal mah pan ngeunah jasa pantesna ge ieu nu kararieu pan di kopian teh ti beurang beum nikmat singkat cerita ieu nastar aing geus asak nya dak bisa dideuleu atuh sagede-gede gaban dak ya bisi teu seubeuh biasa bae dak porsi tukang kuli pan cuma kudu gede bae supaya seubeuh teh ngakan hiji ge.